Assalamualaikum barudak tuh tingali aya uhti-uhtinya kawan kawin eta teh dinya teh ngariung teh lain udunan rek meuli seblak tapi maranehna teh udunan rek meuli bensin kumargi motorna mogok. Ieu mamang aya di mana nya ieu teh di Cangkuang kitu. Engke lamun panggih jeung mamang di jalan ulah dihare-harekeun disapa we nya disapa halo guys gitu. Tuh tingali jang di dieu mah katempo nya di Cangkuang tepat namah di Jalan Soreang Banjaran Kabupaten Bandung. Tah ieu teh mamang teh rek menuju katen si Abah ieu teh rek lalajo pagelaran angklung buncis. Tuh tingali jang lamun ceuk urang dieu mah eta teh Gunung Ganyen lain Gunung Ganjen nya Ganyen kade ulah salah ucap. Ieu teh mamang teh aya di perbatasan Jalan Cimaung nya. Dan perbatasannya arah ka Cimaung ke tembusna teh di Pangalengan. Tah eta angkot lain mogok neangan penumpang emang mogok we eta mah teu hurungnya. Tah barudak lamun ke panggih jeung mamang di jalan disapa-sapa we nya. Tuh tingali jalan mah nanjak tapi teu nanjak teuing teu eungap teuing lah ka kieu mah meujeuh jangnya. Tuh tingalikeun dihareup itu geus alem tapi mudah-mudahan mah teu hujan. Da di dieu mah biasana kaanginkeun hungkul hujan teh kitu tara nepikeun ka ngebret gitu. Tah jalan mah itu alus-alus butut tapi milih nu alusnya tinggal itu soreang oge katempo ti luhur mah tingali awan kuat genah jangnya. Tah eta lain kanang hayam jang dalamun nyieun kanang di dinya pasti aya nu ngabangsat kitu di dieu mah nya. Tah jang ieu teh mamang teh ieu pohon cemara nya lain cemari cemari mah anakna loba cemara mah nya eta keluarga cemara teh ya. Di dieu jang masih keneh loba pila-pila kitu bisi rek maronok. Tah mamang sok hayang we ningali ka dieu euy. Soalna eta teh Gunung Malabar jang kitu. Dieu mah katempo kitu. Tah Gunung Malabar teh anu ti Pangalengan atanapi jalan ka Arjasari bisa lah bras deui ka ditu. Tah nempi eta teh ka Kertasari atawa Kertamanah. Sok barudak anu aya imahna di dieu atanapi daerah dieu nu apal mah di komen-komennya ieu bisi panggih jeung mamang di jalan ulah disaha-saha. Ampura we engke bisi minta tuang mah tuh tingali ih penah kieu nya. Ieu mamang alhamdulillah geus nepi ka SMA naon ieu teh sakedeungnya SMA Darmayanti.